Ebet nagih kontrak anu kamari janji rek mayar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teh. Assalamualaikum. Teh. Teh. Assalamualaikum. Teh. Assalamualaikum. Aduh, saya lagi deui ka. Teh. Anggan, pesan sakedap. Ya, mohon. Launan Iya, sareng abang lagi bobo. Kan bae rek ngobor kumaha oge lah. Nu penting kumaha ieu kontrak geus 2 bulan can mayar ieu. Aduh, Capek punten ka atuh ada. Can gaduh habina. Kumaha carogena ge nembe euy pisan. Can icuk cole, eta kumaha abdi kesel ya. Atuh dah kumaha ya artos oge pan dipake barangkali geuning sakola abdi teh da kumaha atuh itu aya mah kumaha. Nah, abdi kudu nyuwun janji teteh. Nya hampura we heula bere waktu heula abi. Ya kumaha janji kumaha hampura tos. Tuh janji tanggal saanu abdi tuliskeun tanggal saanu abdi tuliskeun. Tanggal saanu tacan we kumaha ya abdi. Misalnya sekali tacan gaduh kumaha tuh ya tuh oge abdi teh nembe euy pisan kewe atuh. Ka dieu deui aana. Wah, bohong mana sing ningali, sing bohongan deui kos kamari. Aing mah. Itu aya nuju bobo nembe pisan euy. Alah geningnya aya geuning. Kumaha tuh aya ayeuna tuh? Nya tuh enjing dewe atuh ka dieu deui nya da nuju bobo keneh atuh kumaha. Cuk cole we kesel kieu atuh aing mah. Bapak lagi ngene siapa? Aduh, heueuh. Naon ieu teh euy? Pak namanya juga. Heueuh. Ngaganggu we ngagandengan batur pisan. Punten Pak, aduh kaganggu. Punten bisa ieu teh. Batur kersare ngaganggu pisan teu nyopan teu naon. Cik atuh make adab nagih teh. Aya naon ieu teh? Si bandit pulang gitu punten. Nyaho uing teh karek datang dieu teh. Karek can peureum-peureum acan. Iya, lajuna mah ayeuna gitu Pak. Punten bisa. Emang telat sabaraha bulan eta teh? Sudah 2 bulan Pak. Leasing mah nya 3 bulan kakara ditarik yeuh kacida teh ciga Firaun we di dinya. Ya mun Pak, mun. 2 bulan. Terus enak rek kumaha ayeuna? Lagi bayar ayeuna? Iya siap Pak, bios Pak. Kan mah irare deh Pak ada 2. Nu bener ieu teh. Mun bios Pak. Gimana janji kita gitu anjing senang abdi teh. Nagih kan. Mun atuh Pak. Punten we Pak ya. Terus ayeuna dinya rek ka mana ayeuna? Rek kumaha? Rek wangsul. Mohon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, ciban aing teh bundaran aing geus cieun. Tadi nanaonan make kitu sagala ka kontrakan era. Heeh, tadi teh meh itu na indit we maksud teh da lieur keur mah karek udang sare bieu teh atuh da. Naon? Jadi we poporongon. Ulah sering wae teh. Iya. Kontrakan bapak ieu mama jeung bapak. Bapak da beuki teuing. Lain sosis urang mah menghargai. Naon bieu naon. Ya eta si Dapa menghargai.